badai pamit ka itu ka sawah. Ka sawah? Rek naon? Rek papangi deui jeung si Sari. Henteu badai ningal anu keur digawe. Nah, awas we papangi jeung si Sari. Hari panas ya? Iya, Bib mau sarung dan Sari. Iya, teh kemana baternya hari? Mau nanaon dah, Bib badai nulungan anjeun. Baik. Nah sih si Asep teh duduan wae jeung si Sari. Pan ulaheun ku si Juragan. Ah, ieu udah dibejakeun ke si Juragan. Juragan. Aya naon neng? Aya naon? Eta di sawah. Terus neng arek hageul neng aya naon? Eta aya naon? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ka dieu Juragan, ka dieu Juragan. Aduh. Parehe jeung ngembang asap angin nyiur di sisi lewe. Mun ditanya tara ninggal ketempuhan duaan deui. Astagfirullahaladzim, jalan-jalan ka Cijambe. Di Cijambe naik sago. Saha nu duluan teh? Pasti si jelema bodoh. Heulah ayo urang ka sawah, Aduh. Astagfirullahaladzim. Asep. Bejaan sabaraha kali panggil jelema eta deui. Palangsak. Kieu we Asepnya. Sarangka seueur sikina dijual di pasar Kemis. Tos we jeung jami beunghar, meh hirup tentram abadi. Saya limun di napapan, buah kaduna dicuci. Moal mungkin hirup tentram, lamun teh jeung neng geulis. Nah, si Asep jadi doraka kieu. Iya ya pasti pangaruhna ieu nu jadikeun si Asep jadi doraka teh. Ai si Neng Sari teh ka mana nya? Geus berat ieu can balik ka imah. Astagfirullah. Ya atuh si Neng teh ditutunjuk ku saha? Astagfirullahaladzim. Iya sama ya dia. Ayo aja saha. Abdi juragan nu boga ieu sawah. Eceuk saha? Abdi Nuna Sari. Oh, iya itu nasi Sari teh. Rusak mengaruhan goreng tadi. Beli sakan kok berada. Balik kamu di jamu. Potong sok ke bargeun fitnah lamun dirusak alus. Hei, potong kieu jadi balangsak ge. Kieu abi ge aya. Sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat. Cek saha hirup can alus. Pan abi mah jelema aya. Atuh juragan antos anu tadi teh isin punten di dieu. Poe Senin, poe Kemis, salah datang abdi sanes kamu sugi. Nanging miboga etika aya burung we. Tuh boga etika pisan. Jelema teh. Sabar sayu urang we. Bang, akeh tinggal di sini aya. Geus mageulis beunghar papat. Idaman pangarep terus balik di sini aya. Ayo. Balik. Aduh, ho inung teh ngijilan mah tadi ka sawah. Cenah rek ningali nu digawe pada hamahnya duduan deui geus Sari. Di poe ayeuna mah mane cicing di imah tong ka sawah deui. Itu Atas juragan atas cing sabar we karunya kasih Asepna. Astagfirullahaladzim. Hatur nuhun ya Neng tos ngawatasan juragan. Hatur nuhun pisannya. Atas satu abdi bade uli heula juragan bade ningali satu nasi ayah. Terus nuhun atuh. Nuhun ya Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan mending gelis kieu euy. Tumben Rina ngomong gitu. Naon? Lagi nyem duit deui. Buah jambu, buah ceri toko buah tong soalnya tanya kita itu 100 mah. Astagfirullahaladzim. Gusti Agung mah tak ge gawe dina gawe. Teu ketan juragan heureuy. Tadi aya naon mun dia sarangna? Entah tadi si Asep papanggih jeung si Sari. Aduh capek aing mah. Geus dibejaan sabaraha kali tong jeung si Sari anggar duduaan si Sari. Duh capek kudu kumaha ngomonganana. Mun juragan abdi sok ningali Sari jeung Asep duduaan wae. Gue nya, ibu mata karek ngomongan deui. Geus ya, dipayun. Assalamualaikum CS. Waalaikumsalam. Ini gaya CS cenah. Wah, atuh abdi teh hayang nyaluran marane teh CS. Emangna ulah kitu? Teu kitu ya. Terus abdi bade gosip ieu. Marane apa teh si Sari? Isuk-isuk kapas hansip balikna mama bobo. Isuk-isuk geus ngagosip kada bahanna ngabudak. Tong
gitu atuh Neng Eti ah. Nyahoan ngalah sampai balikna poho dikumbang. Uyuhan geus-geus kieu tapi resep ngagibah. Ah, marane mah sok kitu kabeh teh. Geus kayak mau dibere nyaho. Teu kitu atuh ngan heureuh. Kieu nya gosipna kieu. Gana yang ngomong ke orang ya. Naon sih maksudnya? Barane ngagibakeun urang, tong sudah sendiri tukangan lah urang teresep. Nih deh, saoge urang nyanyi tukangan sejaman. Heuh ya, dengekeun. Harurang teh keur ngagibakeun maneh. tinggal abi mah dijodohkeun ku juragan ari maneh naon kakak diusir. Jelem bohuna anis diusirna ku Mang Jaka. Percuma we banget Julis. Teu beunang restu kolotna. Ideureun teu beunang restu kolot. Diusir kitu-kitu ge nu penting mah Kang Asep resepna ka abi sanes ka anjeun teh. Didim, mari cuman til. Asep teh kan pas umur 20-an lagi di restoran Asep tadi bisa. Nah, sih yang penting si Sari. Emang si Sari teh naon sih kalau bisa nanan eueuh. Bisa kita bager jadi terus. Bener, oh bener sih. susah. Sudah geus kolot. Kira aku rek pikir kalau wae ku urang. Nah, ngomongkeun lah. Kasih Rina kitu nya. Umumkeun si Asep kawin si Sari. Halo Rin, pangumumkeun nya ka grup RT bejakeun budakna juragan isuk rek kawin jeung si Sari. Nya nuhun. Asep, sok sare aya nama sing Tibra nya isuk orang ka imahna si Sari, orang ngomongkeun tentang lamaran Asep jeung si Sari. Sok ambu dirastukeun asal Asep omongkeun ka si Sari isu kudu make kebaya tong ngerakeun ambu Ya mun ambu isu ku abi tereskeun ka Sari cenah make kebaya. nya aneh ge kudu Asep sih. Siap. Nuhun. Neng, orang Bumi Sari. Kali gitu. Oh, nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tuti juragan. Nah, aya di dieu. Sugan teh ieu teh Bumina Sari. Sari sih mah Bumina Nyaya. Oh, Nyaya. Bu juragan. Gelis. Mumpung tas di dieu, tas we. Orang lawan aja si Nyaya ya. Alim, ambu aya urang pelarian deui we alamat Bumi Nasari. Terus tuh kayunya. Asep. Marane apa tuh sih? Tadi si Akang kapan Asep we mah abi. Akang ih, teh si Kang Asep. Hah? Nah, bisa. Teh mah sigana aku akan nasi juragan naik kami di mana? Hah, henteu duh. Eta teh padahal mereka ieu masih sari kalau tante mah abi. Hayu orang ningali teh masih sari. Sugar we masih kan nyasar. Hayu tuh, ayo. Tuh ambu kemana sih Kang Asep teh meuni dongkap-dongkap. Sabar atuh geulis, macet meureun di jalanan. Tuh udah meuni lami pisan ambu. Ya antos sampai antos atuh. Waalaikumsalam. Asep. Juragan terus dongkap nih. Mohon. Ya itu ditawaran ke kalbat. Nyahi lah kayak tuh kalau buat dia. Sok carali. Yang ke satu sawaran Sarina. Nya tuh atau sana sekedap. Sari. Itu Asep tas dongkap ayo. Mana
Nih. Kecil lembu meser ubi nak kerasa madu. Hoyong terang sahanami abis biasa I love you. Elok disusukan diusapna ku Mang Ali, maloleh digombalan ku anjeun kaum lalaki. Aya akang ka mana we atuh? Ya tadi apa teh salah alamat nyasap, tapi untung we teh make nyasap. Entos. Ayo nak cari. Sok mana cari? Jalan. Kang Kade teh bade ngalamar ka Sari, Sari we teh jadi istri aku. Gimana